Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hadirin kaum muslimin, urang tutup main baik. Ieu alam dunia teh ngahaja ku Allah dijieun. Lain heureuy nieuna tapi ngahaja. Rek dipihapkeun dititipkeun ka manusia. Sina diwangun ku manusia, sina diatur ku manusia, sina ditaruang rezekina ku manusia. Diwangunna ieu alam dunia ku manusia teh parantos ribuan tahun. Diwiwit Adam alaihissalam dugi ka dinten ieu, di dinten ieu insyaallah dugi ka kiamat nu bakal datang. Moal eureun ieu jagat rek diwangun. Ngan kedah janten catatan dina mana wireh ditingali tina kacamata sense of belonging. Ternyata segala rupa persoalan hidup di alam dunia dikawitan digarap ku urang dugi ka kiwari teu aya nu anggeus. Keur iman anu Islam tur kagungan ilmu teu heran sabab alam dunia lain pikeun nganggeuskeun persoalan. Tapi alam dunia mah pikeun migawe persoalan. Kusabab itu segala soal hidup di alam dunia lain Allah teu bisa nganggeuskeun da aturanna mah anggeus, tapi manusia migawena tara anggeus. Eta teh ciri khas dunia. Kumargi sakitu keadilan jeung keagungan Allah teh teu rata katingali ku sadayana, terutama nu awam mah teu nempo kana keadilan Allah. Pikeun ngabuktikeun keagungan Allah ngarah karaos tur katinggal ku sadayana, Allah ngadamel alam nu tungtungna disebut akhirat. Ditingali tina kacamata ieu akhirat teh ngandung dua fungsi. Fungsi pertama keur nganggeuskeun persoalan alam dunia nu teu anggeus teh. Nu kadua keur nembongkeun keagungan jeung keadilan Allah. Ngarah keadilan Allah lain wungkul karasa tapi katempo ku sadarea engke di akhirat. Kusabab sakitu lamun persoalan alam dunia anggeus atuh naon artina akhirat. Tangtos para hadirin lagi disebutkeun persoalan alam dunia teu anggeus. Malah saliwat mah siga ngaleungitkeun kana jasa manusia sanes. Urang butoskeun ku sini kuring teu anggeus. Cek hukum setiap membuka hutang wajib bayar. Anu berpi utang nu nganyukeun hak nagih. Pertarosanana nageus mayar jelema nu boga hutang parantos. Pertanyaan nu kadua, nah setiap nu boga hutang mayar henteu. Teu anggeus kedengaranna. Da loba nu hutangna miliaran teu kungsi mayar, persoalanana rupa-rupa. Nah kulantaran nakal manehna ketika ngaleungit atawa kaburu paeh. Pandina hukum positif mah nu geus paeh teu hak dituntut sanes. Aya Pak Ketua Pengadilan. Engke teh di akhirat bakal nuntut ka Allah nu mayar hutang teh nun Gusti kepan Gusti teh adil. Nah abet nyeri wawarehan. Abdi mau boga hutang juta hiji juta dua tapi ka iman lebih dipake mayar hutang. Ari batur sakitu hutangna miliaran betul kungsi ditagih jeung teu kungsi mayar. Pasti nuntutna. Cek Allah nu mata kami ingin pengadilan tertinggi di akhirat nu disebut panto hisab jeung panto mizan, ulah leutik ati kabeh jadi anggeuskeun. Dipanggil we teh jelema nu teu mayar hutang. Pising sia diri cek Allah di alam dunia maneh boga pagawean nu teu anggeus. Ayeuna buru-buru anggeuskeun di dieu. Geura bayar hutang maneh. Mun teh mah jalmina ngajawab nun Gusti kunaon mayarna da di akhirat mah teu gaduh artos.
Cek Allah akhirat lain tempat ngitung duit, tapi akhirat tempat ngitung akibat duit. Pan hukum teker nampung akibat. Semua ndak aya asuh akibat duit ge, namanya dihitung ku Allah. Maneh ladang duit tina meunang ayuk nu teu dibayar teh bisa salat. Ieu ganjaranana. Awas isim kuring lainnya di fikih, da fikih mah tara nyaritakeun ganjaran, nyaritakeun sah jeung teu sah. Maneh ladang duit tina meunang ayuk nu teu dibayar teh bisa zakat, bisa menyantuni fakir miskin, tah ieu ganjaranana. Maneh ladang duit nu meunang ayuk teu dibayar teh bisa ka Mekah, tah ieu ganjaranana. Numpuk ke ganjaran. Seuri ka jelema teh. Cek Allah wayahna ulah dipibanda ku maneh lantaran maneh boga gawe di alam dunia nu teu alus hutang can dibayar. Amal soleh maneh bayarkeun ka jelema nu teu kungsi dibayar hutangna. Disebut muflis, boga dividen tapi teu bisa dipibanda sabab kredit jeung debet gede keneh kredit. Da teu gaduh amal soleh abdi mah di alam dunia Gusti. Hirup pinuh ku salah malah mata kutang teu dibayar ge salah ngungkul berat abdi ngabantun dosa. Lamun teu boga amal soleh dosa nu aya dina pundak maneh kurang loba ku kami ditambahkeun tina dosana jelema nu teu dibayar hutang ku maneh. Blok teu nang kolok dosa ti ditu ti dieu. Eta si horeng mata ku agama ditah bayar hutang teh bisi loba teh nanggeuskeun di akhirat. Hiji kan. Dua, cek hukum saha nu salah wajib dihukum, penjara bagianana. Pertanyaanana, nah parantos dihukum nu salah geus. Pertanyaan nu kadua, nah unggal nu salah dihukum henteu. Da loba nu salahna gede teu kahukum. Persoalanana aya kalana teu kapanggih kasalahanana. Atawa manehanana ngacrang ka luar negeri nu ekstradisi hukum sareng urang. Seueur nu salah gede teu kahukum. Teu anggeus teh. Tanu dihukum teh jaga bakal nuntut di payunan Allah. Kapan Gusti adil na hambat nyari wawarehan abdi mamaling hayam teu kamulan malen ari batur jahatna gede teu hukum jeung Allah ulah leutik ati nu matak aya pengadilan kami ge dipanggil teh jelema nu salah teh hukum teh maneh di alam dunia boga persoalan jeung boga gawe nu teu anggeus samistina maneh dihukum di alam dunia tapi teu hukum lantaran maneh licik. Ayeuna anggeuskeun eta pagawean dah kami ingin penjara teh lain di dunia unggul di akhirat ingin pek dina cicing dina penjara kami pilih dek well dek jahanam dek sakor kakara anggeus dihukum. Tilu, setiap budak nu lahir ke alam dunia dipikanya dipika cinta ku indung bapana, dibuai dibelai dikasihi disayangi diciuman taya usum bakating punya. Pertanyaanna nah sakabeh budak dibuai dibelai dikasih disayangi diciumi ku orang tuana henteu. Da seueur murang kali nu teu kungsi meunang kanya indung bapana malah teu saeutik jelema nu teu kungsi wau dirarai ibu ramana borosok leos balik deui kana asalna teu anggeus katanya. Persoalan leutik tapi ku Allah dihitung semuanya. Eta jelema nuntut ka Allah dina poe kiamat. Abdi cucu incu Adam batur incu Adam nah ari batur dipikanya ku indung bapana. Abdi mah boro-boro dipikanya Gusti teh nyaho dirupa-rupana can mana indung abdi ulah leutik ati ku kami bakal dianggeuskeun gawe maneh anu can anggeus roh diampokkeun di akhirat indungna jeung bapana mun sarua alusna tuh longok indung maneh aya di surga kami kakara tepung mun sarua goreng patutna buru-buru tepungan teu indung maneh keur tekerbekan dina neraka kami baturan ku maneh roh ampok kakara anggeus. Terakhir sanes teh liren terakhir. Lumrah di Indonesia nu nikah teh di mana dijaka ka gadis, bujang ka parawan. Parantos kawin gadis ka dijaka parantos. Na unggal lalaki kawin ka gadis henteu. Da teh saeutik lalaki nu teu mimiti hirup dugi ka maot teu kungsi nyaho renghap panjugna gadis. Teu kungsi nyaho. Malah teu saeutik jelema nu can ngajaran sare jeung awewe, pantes sakedik jelema paeh bujang-bujang. Engke teh nuntut di akhirat. Abdi jelema batur jelema, abdi lalaki batur lalaki, ari batur boga pamajikan malah ka gadis. Ari abdi teu kungsi ngajaran sare jeung awewe, mana Gusti keadilan Gusti? Ceuk Allah ulah leutik ati da kami teh nyeun
gadis jeung parawan teh lain di dunia unggul, di akhirat ge nyentuh gadis kami gereyak menangin kami di akhirat teh geura oyag-oyag kumaha di dieu. Karena anu mawi para kiai jeung santri toleh ngaelingan geuwat anggeuskeun segala persoalan nu bisa dianggeuskeun mah di alam dunia. Sakurang-kurangna si hampura di antara umat Nabi Muhammad diatuh paling henteu sasalat sakali. Di Jakarta mah hampir ngebudaya teh. Beres salat terus wiridan nangtung bersama persis seperti lebaran ngasongkeun leungeun. Nembongkeun kasucian hate bari maca shalawat. Nama tak naon mun di Purwakarta dibudayakeun seperti kitu. Upeuliheun silih anjangan hese nuguhanana. Atuh di masjid-masjid sasalaman. Terutama kaum ibu ka bapak ulah dirapelkeun dosa teh. Tiap waktu 5 waktu dina sapoe sapeuting dituntut jeung caroge mah. Ulah tepika jadi musuh dina poe kiamat. Beres salat lohor kedepruk sungkem dina pangpenan caroge. Benteskeun ku isi hate dijabarkeun ku ungkapan bapana hampura kami di lohor tepika asar pinu ku dosa nu karasa jeung nu teu rumasa mun anjeun teu ngahampura meureun kami teh kekerbekan dina neraka Allah jaga dina poe kiamat. Ulah rugi 2 kali bapana di alam dunia teh beunghar nyaan henteu pangkat gede nyaan henteu ci atuh akhirat mah urang teh sing meunang. Sasaurang kitu sing kadangu ku putrana. Bapak tong segan-segan rampak mastaka garwana, kami nu kudu dihampura ku maneh. Kami teh ukur bisa ngimahan jeung makean jeung maraban leuwih ti kitu mah da kami lain ahli agama. Omat indungna ulah nuntut ka kami di payeunan Allah. Lantaran kami ketika ieu waktu can bisa mapatahan ruku acan ka maneh. Naon susahna kitu? Bisi silih tuntut. Hadirin kaum muslimin, buktos ayeuna mah yen di alam dunya teh seueur padamelan manusia nu teu anggeus teh eta sadaya bakal dianggeuskeun jaga dina poe kiamat. Ari padamelanana sabenerna mah teu pati seueur mun ngareret kana Al-Qur'an nu dibaca pusing kuring tadi nyalingung jeung ngagantung kana eta keterangan ngan tilu runggunuh pagawean manusia di alam dunya teh. Nu kahiji falyabudu rabb hadzal bait. Nu kahiji tah siga keur ka urang kure eta aya teh di ditu mah. Padahal keur ka sadaya. Pagawean nu kadua at'amahum min ju'. Sabab manusia jadi wakil Allah di alam dunia, khalifah fil ardi. Mun seun Allah tukang ngawurkeun rezeki, ayeuna manusia wakilna, manusia kaentupan ku tugas eta. Anu katilu wa amanahum min khauf. Tilu runggunuh pagawean jelema. Urang cobian Sunda teh. Giringkeun diri anjeun, garwa putra jeung putu, baraya jeung tatangga ka warga bangsa. Ulah aya nu kaliwat mas tatotu giringkeun nu kahiji sina nyahoeun ka Allah. Ari geus nyaho sina wawuh ka Allah. Ari geus wawuh sina ngadengekeun kana seruan Allah. Ari geus ngadengekeun sina nurut kana panitahna jeung sina ngajauhan kana panyarekna ibadah ngaranna. Ibadah ka saha? Ka Allah. Allah nu mana teh Rabb hadzal bait. Allah nu jadi pangeran Ka'bah. Allah nu dibanda Ka'bah. Allah dunungan urang jeung dunungan Ka'bah. Rabb hadzal bait. Allah nu paling rezeki berang jeung peuting. Eta nu kahiji. Ananging para wargi hadirin kaum muslimin duh lupet nyawa jelema dek ibadah ka Allah boro-boro ngajak batur dirina sorangan ge. Insyaallah hese belek teh mun seud beuteung jelema kosong tina eusi. Jelema lapar teh diajak ibadah. Boro-boro lapar lantaran miskin jeung fakir. Lapar dihaja le bulan puasa pan para bapak salat zuhur mah jeung asar para make sunat bulan puasa. Dalung sek. Cacak lapar dihaja. Komo mun seud lapar dibarengan ku desakan kafakiran jeung kamiskinan. Anu mi pantes Nabi teu bisa amanat waspada. Kafakiran teh geus aya dina lamping jeung jungkang kakufuran. Paling henteu kufur lisan mah geus kudu. Nu fakir mah. Aku kudu beunghar mun boga jali. Malah sok sering pan mubalik kalepasan ngomong bahwa umat Islam wajib beunghar. Kitu-kitu lain. Da beunghar ge teu dititah. Salerasna mah fakir teu dijurungkeun, beunghar teu dititah, tapi ku Allah duanana dipasrahkeun. Cek Allah mungkin enteuk ka diri anjeun. Lamun enteuk waspada di mana keuna anjeun kaanjangan ku fakir, waspada ka fakiran geus aya dina jungkang kakufuran.
lamun anjeun ditakdirkeun beunghar tek tarima waspada eta oge fitnah minta tanggung jawab anjeun teu saeutik ilmu beunghar ti jongklok ka neraka Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, duana lagi ujian ti Allah. Kumaha pagajari lamun kitu wayahna tugas nu kadua dangukeun kerbekna beuteung batur nu dahar sore teh isuk terutama dina saat-saat anu kritis. Alladzi at'amahum min ju'. Eta tugas nu kadua. Sok sanaos manusia banting tulang rek ngadengekeun kerbekna beuteung batur rek menyantuni fakir jeung miskin moal tiasa boro-boro merhatikeun batur awakna sorangan ge moal kaurus mun di alam dunya hirupna dikeukepan ku kakeung jeung kasieun. Sagala sieun rek dagang sieun, rek ngaji keung, rek tani sieun, rek sare sieun, rek tabligh ayat Quran teh teu dipilihan. Awas-awas ayatnya eta mah tong dibaca, bisi nu beunghar kasinggung engke moal nyuguhan. Sieun, awas-awas ayatnya eta mah tong diaos, bisi penguasa engke kasinggung engke nangkep. Nah bet kitu. Nu akhirna malah lain nuduhkeun bener ka rakyat jeung ka penguasa. Naon nu aya? Singil ka ditu, singgung ka dieu. Eta mah ngaleuwihan ti ayat malah. Dalam lempeng uraykeun ayat mah saha jelema nu teu kasinggungan, da kitu ti Allahna. Kasihan dongkak mah moal jalan sagalana. Karaos ku urang zaman ayeuna kan. Sumun saemut pribados tahun 50 ka ditu masa bada perang bunyi teh di kota jeung di desa hampir sami. Janela teh leutik sajengkal sigalantara buatan Cianjur. Malah kamar panganten mah bageula mah tara di janelaan-janelaan acan kan. Ngahaja ngarah betahkeun nyayang di dinya. Dina abad modern ayeuna mah teu kota teh desa pan janela teh 2 meteran. Ke tengah gunung yang pan kacariden ketika di Hereang ku salemur. Manusia dek nganter karena fikrahna nyata fikrah manusia teh nu awalna pan sok hayang nemong-nemong ka beungaran ka batu. Geblag kaca di gedean, televisi nu teu pantas ditakepaskeun jadi gotong ngarah ebreh di luar gunung ngaliwat. Boga rokok 2 bungkus tambahan ku cangkangna ngarah numpuk teu. Nembok batur uruy teh meni atos sigana teh tuh kabitareun antep sia sina kabitareun. Eta niat teh teh mun hirup di entepan ku pasieun mah mal jalan. Tungtuna pan kaca nu ngageblak teh di julang jaling deui itu tralis. Ongkoh di gedean, ongkoh di leustikan kumaha ieu teh. Naon sababna hirupna di gegepan ku kakeung wa amanahum min khauf, bebaskeun manusia dari rasa takut. Tapi lain sembrono sieun dewek mah lain gitu, sini tertengah we wajar. Kahar pas pengennya bareng-bareng. Hadirin kaum muslimin, dina migawe tilu pagawean nu tadi geus muring disebut teh gubrak we Allah ngalungsurkeun manusia pilih, bari langsung diberi jabatan. Hari kakeneh kontan diberi tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ari tugasna kaya kajaba iwalti dititah ngokojoan jeung nyontohan pagawean nu tadi teh ka umatna. Contohan ku anjeun Muhammad umat anjeun dina raraga ngabdi ngabakti ka Maha Suci anjeun contohna. Temongkeun agungna Islam ku anjeun Muhammad ka jelema nu canyahoan kagungan Islam cara nemongkeunana syahidan. Tadi di awas ayat Quran ku qori ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan. Anjeun teh saksi, ari tugas saksi ngabuktikeun jeung nembongkeun perkara nu nyumput. Hakim teh capek dek nyalakeun dek mutuskeun di perkara teh lamun teu dibantu ku bukti. Di antara pembuktian saksi, ta tugas saksi teh nembongkeun perkara-perkara anu tersembunyi. Al-Qur'an teh agung jeung mulia, teu kakempun ku jelema bodoh mah tembongkeun ku anjeun sing jadi saksina. Mun Quran agung memang diomongkeun agung ka batur anjeun heula tembongkeun agungna. Mun Quran nika menyantuni fakir miskin memang anjeun ngagorowok pidato piheulaan heula ku anjeun sing nyaah ka fakir miskin. Mun Quran nyaah nitah nyaah ka awewe anjeun heula sing nyaah ka awewe. Mun Quran nitah adil anjeun heula heula sing adil. Syahidan. Cek santri mah syahidan teh kurang leuwih lisanul hal. Pidatona lain ku omongan tapi ku tingkah laku. Berage ku Nabi lungsur kalam dunia. Ari migawena nu ti lulung teh tiasa diselongkeun teh.
buat dikelewageun ya'budu rabb hadzal bait ngagiringkeun jelema sina ibadah burang peuting di burang singkil kurikil dek ngabagikeun beas ka fakir miskin tengah peuting ganti ku baju hansip bawa bedog dek jaga keamanan paling ngadadak kitu mah tuh tong maksakeun maneh ajengan mah make jadi hansip segala macam kumaha tuh dibagi-bagi waktu dibagi dua ya'budu rabb hadzal bait eta mah garapeun ulama da moal aya nu nyaho kana ilmu agama iwati ulama nu waktuna ngumpul keur memperdalam ilmu agama eta mah garapeun ulama ngan sagetol-getol ulama ngajak jelema sina kumaula ka Allah moal jalan mun teu dipayungan ku umaro jadi ulama ngagiringkeun jelema sina ngabdi ngabakti ka maha suci umaro nu mayunganana amahum min ju'in wa amanahum min khauf eta mah garapeun umaro ngaratakeun pendapatan jeung nartibkeun keamanan ku umaro kamah ngan sapinter-pinter jelema nu leumpang tengah peuting ti tajog mah geus kudu kumaha tuh ulama kudu ngadamaran umaro supaya leumpangna teu ditajong kana jalan ti neraka kakara nu kitu disebat ulama ngahiji jeung umaro lamun teu kitu sinfan ucutan cek Rasul seperti sato jeung gunungna macan jeung tatangkalanana duanana silih lindungan sabab ngabogaan kepentingan ngamankeun gunung dibabad ge tangkal kaina ku jelema pan macan jadi nongerak tukang morok babari maehanana dipaehan macana atuh pan jelema eueuh halangan asup ka gunung teh sieun dihakan macan bakal dibabad gunungna akhirna pan banjir ka sararea malapetaka sekali deui ya'budu rabb hadzal bait tugas ulama umaro nu mayunganana amahum min ju'in wa amanahum min khauf eta mah tugas umaro ngan ulama nu ngadamaranana para wargi hadirin kaum muslimin ku Kangjeng Nabi eta tilu tugas teh dilaksanakeun dina lebet 23 tahun resek beres loes sukses berhasil nyebatkeun berhasil teh mejeurna ari cek urang mah da umatna ieu mah cek jalmi nu can disunatan urang Eropa tapi kawan ngaku di antara 124.000 nabi utusan Allah nu paling berhasil ngalaksanakeun tugas Allah iwalti nabi nu terakhir Muhammad was the most successful of all prophet cek manehanana mejeurna ari cek urang nu janten persoalan da urang geus nyaho Nabi Muhammad teh berhasil nu janten persoalan naon sababna jeung kumaha carana Kangjeng Nabi bisa berhasil ngalaksanakeun tugas ti Allah urang rek guguru eta diaji kumaha carana walaranana gampil bisa sabab tindak tanduk Nabi Muhammad jeung sagala gerak langkahna salalamina toleh diasuh jeung diangon ku pitulung Allah nah Allah make nulungan ka Kangjeng Nabi atuh da hidup Nabi tulungan salajana suci bersih jeung saleh ari ka urang Allah teh nulungan teu sami nulungan ka urang ngan urang mah kawasna teu pati pantes disebut jelema nu pantes ditulungan da gede leutik teu oleh teu percaya ka Allah. Nu kadua pangna Kangjeng Nabi berhasil teh sepanjang paningali hukum ilmu ucap jeung lampah Kangjeng Nabi tindak jeung tandukna salalamina teu oleh didadasaran ku kadeudeuh jeung ku kanyaan rahmat ngaranna kadeudeuh jeung kanyaana universal tanpa batas boro-boro ka jelema nu sarua sahadatna ka musuh Nabi teu oleh nyaah bentuk kanyaana mah rupa-rupa da bapa ge kanyaah ka anak pan sok dijabarkeun dina sababaraha perbuatan poe ieu nyaah mees bonbon isuk nyaah pan bebekan awi didagorkeun kana supukna nyaah namanya motivasina mangan bentuk beda urang buktokeun ku simkuring nyaahna Rasul tindakan Rasul sakali mangsa Kangjeng Nabi tabrek dakwah ka Taif nu diawali ku surat urang Taif nyambut kana kedatangan Rasul berangkat di Makkah ka Taif 85 km ayeuna mah setengah jam didugi zaman Rasul mah sapoe saputing teh can dugi sabab leumpang bebelesetan dina keusik semetuur bari panas siga meunang nyangrai sedengkeun Taif dataran tinggi nu eueuh tatangkalan dugi ka Taif lain disambut hangat malah awewe lelaki kolot budak turun ke jalan marawa pakarang rek margasa Rasulullah pada uninga kaum muslimin Rasul dugi kaluka di baledogan
manusiawi. Rasul berusaha menyelamatkan diri mundur di Taif. Bila saat Rasulullah menuju kritis, kontan dirinya datang nu nawarkeun jasa ngaharewas ka anjeunna. Muhammad, anjeun keur susah ulah leutik ati ku kami dipanglawankeun. Babari ngalelepkeun urang Taif 2 kali batu ke nagarana tolak. Keun ku kami nu ngalelepkeunana, tapi kami teh teu bisa bertindak itu wae lamun Allah teu ngijinan. Tah ayeuna mah pek anjeun ngadoa ka Allah supaya Allah izin kami nu nyiksana. Mun urang dina saat genting aya nawarkeun jasa, kawasna garong ge dipake minantu. Kumaha Rasulullah datang tawaran jasa, nyakelakeun si soca bari ngajerit ka Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mun Gusti bodo gelo burung palung eta teh bangsa abdi, kaum abdi. Abdi teh hayang nyalametkeun jelema eta. Abdi teh hayang ngabereskeun jelema eta, ari jelemana kudu ruksak nasa nurik diomeanana. Ka abdi siga hianat lain hatena teh Gusti fa innahum la ya'lamun. Kumaha ari jelema bodoh? Ngewa gelut nu bodoh. Catet pasti sadayana. Urang teh dicontohan ku Rasul kudu pasea jeung nu bodoh teh. Nu bodoh mah tuduhkeuneun. Udil afwa jeung jemar pangampura kan bodoh mah. Cenah eta tilangun wa'mur bil ma'ruf, teu nyangueun, tuduhkeun kana bener. Nu mah hese wa'rid anil jahilin, tong deukeut teh jeung nu bodoh sok kumaha. Era kanu ngarewas era ya. Tade ulah resep gelut jeung nu bodoh. Imah aduh masyaallah kamari pripados kasih subang. Aya kolot keur gelut jeung meri. Diajar main po di cuman ibu budak dipraktekin gelut jeung meri ka bida-bina. Dume meri ngarusak kabinihan, hut het nyetak meri di sawah. Cede mang kunaon bet gelut jeung meri, tuman den kurang ajar meri ngarusak kabinihan. Cede nya meri make kurang ajar sagalana di mana sakolana bareto. Kiai Nabi jerut turun perintah pindah Muhammad ke Madinah, hijrah ngaranna. Di perjalanan Kanjeng Nabi sareng Sayyidina Abu Bakar pada uningan sadayana keur ngingkleut dina onta diberi ke tukang. Ku jelema sasambeung tumpak kuda. Atur 10 lengkah onta 2 gajelengan kuda Pak. Abu Bakar kalawan kacintaan anu membara terhadap Nabi, geuwat ngahalangan pungkur Nabi sieun tumbakkeun kana punggung Nabi. Bari unjukkan ka Rasulullah, ya Rasulullah, aya musuh di pengker. Rasul reret ka katuhu reret ka kenca geus teu aya bahan pinyalindungkeun. Iwal timasrakeun diri ka Allah. La takhaf wa la tahzan Abu Bakar, innallaha ma'ana. Urang ancolongan-colongan teh da lain kahayang urang lain keung cicing di Mekah kita dititah ku Allah. Ulah leutik ati ari dititah ku Allah da moal dilepaskeun moal diculkajeunkeun pasti ditulungan. Cicing sing tenang Abu Bakar. Surakoh geus deket ka Kanjeng Nabi bari ngongkangkeun senjatana. Ku Nabi direret pan ngajungkel jeung kudana bebarengan. Sun atuh naon hese atur pangeran maehan Surakoh teh. Nyieun bisaeun komo maehan. Urang ge teu bisa nyieun imah ngaduruk mapan babari. Urang ningali musuh geus ngajengkang sia kitu diluluh penginteu. Malah ku pribados moal yang irungna ge dikiihan bae. Ku Nabi digugahkeun jeung kudana dikeprukan, ditaros. Dek mana Surakoh anjeun terus terang da jelema bodoh. Dek maehan anjeun ngan tebek keburu labuh. Nah, make maehan kami cek Rasul. Ari kuring mah tegeuleut anjeun teh Muhammad ngan butuh kuburuhna we. Dumeh urang Quraisy nitah kami saha nu meunangkeun sirah Muhammad ku kami digantian 100 ekor onta kitu pokna. Kami mah butuh kuburuhna nyapekeun beuteung. Da teu nyewa tegeuleut anjeun teh. Ngaros Rasul ningali jawaban jelema bodoh nu terus terang. Kesalaman bari ngadoa ilal liqa ma'as salamah sampai berjumpa kembali dalam suasana yang damai Surakoh. Nyaan kan Tohmat Nabi naik deui kana onta ngingkleut deui Surakoh mimiti nangtung deui jol deui setana ingat kana 100 ekor onta pan diberi deui geus diberi direret deui labuh deui tepi ka 3 kali geus 3 kali Surakoh mikir kek Muhammad ari pangeran anjeun atuh jago-jago teuing tina naon dijieunna. Dah kami teh mawa pangeran buatan Eropa. Malah matana jeung sabelah mah tina berlian tapi teu mampu ka pangeran anjeun. Dilema ke Rasulullah, setak seter. Teu dijawab jelema bodoh wajib nerima jawaban, bisi gila teuing bodohna. Ari dijawab da lain jawabeun sabab pertanyaanna salah. Cek ilmu pertanyaan nu salah ngondang jawaban nu kaliru.
Nah, ulang Rasul, kontan pertolongan dirinya datang. Kul, jawab gua anjen Muhammad. Seperti jawaban anjen lu pernah dijawab jeung katufel. Pangeran kami mah lain menang urang kulon, lain menang urang wetan, lain tina inten, lain tina berlian. Allah ngaran. Urang mana Muhammad? Aya sabari kami hayang boga hiji mah. Ahad. Ngan hiji-hijina. Suban aya turunanna kami hayang minantu turunan gagah Muhammad. Lam yalid walam yulad. Kana kan teu incuan surakoh. Siga kumaha atuh kami hayang papangi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Deuk kumaha dibandingkeun na ringan hiji-hijina. Karena peluk nyuuh karena lahunan Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teu pida tong Kangjeng Nabi ditemongkeun we keagungan Islam dina dirina syahidan. Geretek Surakoh lumpat ke Mekah deui, urang Mekah parantos ngebengbreng nungguan Surakoh datang, marukan nyanak mastaka Rasul. Barang tepi Surakoh ngalungkeun senjatana bari pok ngomong, kami lain dek nyetorkeun mastaka Rasul, tapi sekali waktu dek nyokot sirah anjeun disetorkeun ka Rasul. Can bisa ngadali Surakoh teh harita teh karek boga kulhu Allah we. Tapi geus nyeureun hidayah taufik kana hate. Dugi we ka Madinah Kanjeng Nabi, dicitak umat di masjid. Ku Nabi tanpa kecuali ketika bakating ku sistematik nitakna bari make metode nu ti Allah teh syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah biizni wa sirajan munira. Eta citakanana metodologina eta dicitak ketika biji acina aci hirup ketika biji warna teu loba dua naon ka hiji asyiddaru alal kuffar, tidak ada kompromi dengan orang yang akan menjermuskan ke neraka. Nu kadua naon ruhamau bainahum, tanpa kecuali teu hideung teu koneng teu miskin teu kaya keur kadulur nu sarua sahadat jeung tauhidna kabeh dibikadeuder dibikanyaan. Rasul mah Pak di masjid teh Masya Allah di absen Pak. Mangga urang turutannya ku jamaah Purwakarta. Bisa ieu mah pekerjaan kecil tapi berat bobotna nilainya tinggi. Di absen Rasulullah jamaah teh ari ngabsenna deui aduh cukup mempertimbangkan faktor psikologis. Sanes ngabsen kana urang di sekolah di daftar si anu hadir si anu sanes kitu. Da di absen kitu mah piraku teu kasinggung. Tapi ngabsenna Rasulullah mah dibere contoh ka jamaah nu loba ku sahabat utama jeung anjeunana ditempatkeun anjeunana di masjid matuh calikna. Sahabat utama ti Abu Bakar ketika Ali matuh calikna. Tadi dia anjeun dieu ulah pipinahan, anjeun di dieu, anjeun di dieu. Pandugi kaina di Madinah geuning aya mihrab Abu Bakar, mihrab Utsman, mihrab Ali pan aya. Naon teh ngaran sahabat nu sejenna nurutan diukna tetap konstan istiqomah. Naon maksudna? Hiji mendisiplin diri supaya teu ajleung-ajleungan. Nu kadua ngarah gampang merhatikeunana. Kitu teh. Alitanana sikapna sapertos kitu teh diturutan teh ku para ajengan di urang. Malah aki-aki di kampung ge seueur nurutan. Gara mangga enjing ameng ka padesaan aya masjid ukuran 4x6. Pergi salat rakyat di dinya di perbajuru pada sok aya khusus pergi aki-akinya make sama kletik terus make kulit di luhurna slecek geuning kulitna teh. Hanyir. Digedengeunana aya kampolong tina awi saruas pinuh ku kuntung dungkawung. Masih aki-akina ge tara aya budak tucungah wani salat di dinya ulah pergi aki teh. Kawas nama lain ngahargaan teuing ngan ahnya teu kuat ku hanyirna we. Malah kantos simkuring keur budak pun bapak kantos ditegor. Da cek batur mah kiai bedana pun bapak teh nyata malume anak kiai pan sok ada jengleknya diuk di dieu pipilahan we kitu pada ngaji teh. Ditegor pun bapak ulah bibinahan dari diuk sing tetep. Cetes supados kumaha Pak? Bisi aya malaikat turun dek ngirim rahmat ka maneh eueuh engke dibikeun ka batur. Cenah aya malaikat bodoh ting mun nya mah keur abdi udag-udag we ka mana-mana. Gumujeng pun bapak ge lain kitu maksudna kudu ngadidik diri maneh sing istiqomah. Kitu carana. Tah, tempatkeun ku Rasul, cong salat, beres salat terus wiridan mayun ka jamaah, bari ngadidik bibir jamaah supaya bisa ungkapan wiridan pan eueuh fakultas wiridan teu aya. Jadi wiridan mah terus we di kokojoan. Kakara geus kitu ngadoa Rasul diaminan ku sararea geus ngadoa. Kakara direrek ti katuhu teu ka kenca, tah
eta teh mun aya nu teu datang sahabat kudu direngangkeun sina kosong sina rompang pajajaran teh. Sakara Rasul nanya ka mana si anu kosong tah, ka mana kosong tah si anu, dijawab teh wajib ngajawab babaturanna nu mawi dek ka masjid teh silih sampur ngarah nyaho kana persoalan babaturan ahli masjid. Gininya sekali mendayung 2-3 pulau terjangkau. Zaman di SD ya baheula di SR tahun 45 kali itu kitu di desa teh sekolah teh nyampeur ka imah si anu cek indungna gering, datang ditanya ku guru, "Pan ieu nu ngajawab udur Pak. Maneh nyaho di mana?" Disampeur ku abdi keur ngap-ngapan, pan ngajawab. Cobi di zaman modern ada putra bapak datang wauhun jeung babaturanna. Wau teh di sekolah we. Keluar di sekolah putra nu gede naik mobil, putra nu alit leumpang ger hujan di jalan datang aja. Di Bandung mah, duh kare di Purwakarta mah. Kawas mah leuwih di dieu. Nah jawab ka babaturanna, "Teu ka masjid ya Rasulullah." Naon sababna? Udur. Kumaha cek Rasul? Hayu urang ngalayat nu udur jamaah urang dulur urang. Sahabat nangtung kabeh. Geus nangtung kakarapok saseuran dari Rasul. Saha jelema di antara urang nu boga duit leuwih ngalayat jelema nu geuring ulah seperti ngalayat ka kuburan tapi ketemu naon-naon. Dina hal ieu Sayyidina Abu Bakar nu tukang karoroncodan. Aya ya Rasulullah. Ieu. Tapi ka bumina cek Rasul kami ngahaja neang anjeun gretek ngadoa sok duit. Kontan dorongan psikologis dugi kanu geuring karita kewan hudang cager. Geus cager pan manehna nu ngaprak ka ngalembur ngadawahkeun akhlak Nabi 7 desa asup Islam. Nabi mah teu pidato si eta. Syahidan. Isuk salat deui, parisa deui, kosong deui, tanya deui ka mana si eta? Teu tiasa ka masjid ya Rasulullah. Naon sabab? Isin di jalanna. Nah kunaon make eta di jalan? Gaduh janji ka warung bade mayar hutang ngan kartosna teu datang. Akhirnya jalir janji turat nemongkeun beungeut ka warung. Ngeluk Rasul. Duduh teuing eta jelema bakat tingku gede ka era tapi kapegat hubungan jeung Allah. Ari era teh bibit tina kaimanan, kandel jeung ipisna iman tergantung kana ipis jeung kandelna ka era. Yuk urang ngalayat jelema nu gede ka era kitu. Nangtung sahabat kabeh pok Rasul ngadawuh, saha jelema nu boga duit leuwih, hayu urang ringankeun kasusahna. Bro duit sumping Rasul pan ceurik nu gawe mah. Isin teuing ya Rasulullah wiwirang jisim abdi katingali ku salira. Abdi jalir janji hoyong teh gamparan teh ulah uninga ari ayeuna bet uninga ti saha anu ngamasihan wartos. Kumaha ceuk Rasul lain maneh nu kudu era tapi kami nu kudu isin di pailun Allah. Jamaah kami tepi ka pegat hubungan jeung Allah lantaran gede ka era nu jadi sabab jalir janji. Can puguh maneh nu salahna buat teuing batur nu salahna. Gorawok si eta ka ungar lemur pidato 7 RT jadi Islam. Tah ruhama'un bainahum ditemongkeun dina sikap syahidan. Isuk salat deui, kosong deui, tanya deui, ka mana si itu? Teu tiasa ka masjid. Nu jadi sabab pasea jeung salakina. Nah kunaon make pasea? Parbut baju. Pandi Arab mah baju awewe jeung lalaki teh sami make long dress kabeh. Bajuna ngan hiji-hijina nu ka masjid salat teh ngan salakina we wungkul awewe na mah cicing di imah. Cek pamajikanana anjeun umat Rasul kami umat Rasul. Ulah untung wawarean bapana. Cek salakina teh di mana pakaianana pan baju ngan hiji-hijina. Oh deui bajuna. Cek pamajikanana urang silih ganti we nama anjeun cicing di kamar kami nu dek ka masjid. Cek Rasul dedeh teuing tepi ka kitu eta jelema parbut mudag karituan Allah. Hayu urang layan ku urang saha di antara jamaah nu boga baju leuwih ti hiji. Ka manuk-manuk di absen Pak. Sahabat leutik umur 7 tahun tara tinggalin berjamaah di masjid unggal init ke masjid manuk yang selek dina tak-takna. Rasul nyadiakeun dahareun di mana datang budak, ieu dahareun keur maneh, ieu keur manuk nu maneh. Manuk dibere jatah. Sakali mangsa budak teu dongkap, Rasul nanya, "Ka mana si Ujang?" Tetiasa ka masjid. Naon sabab? Udur nu jadi lantaran manuk nu diberikan nyaahna pae. Cek Rasul ka jamaah, "Yuk urang ngalayat nu maot." Saha Gusti nu maot? Manuk. Manuk modar dilayat ku Rasul. Sanes manukna tapi mika cinta ka jelema nu kaedanan ku manuk.
terutama ke kaum ibu persoalan anu gampil pisan urang sok keentepan ku salah sangka kabaraya di mana aya babaturan teradek campur kana pengajian teradek campur ka masjid ujug diponis we anti salat anti berjamaah ulah kitu sarana keur ngadeukeutkeun babarayaan dina abad modern terutama di kota seueur kaum ibu teh PKK teh arisan teh lebet ka bumi batur sing lincah soca kaum ibu teh sing seperti bangsat soca teh rerekan isi imah batur teh sanes dadana ngarah nempok kongkorongna sanes teh ditempok kurabuna tapi reret dapurna bisi teu ngebul reret ujung panon nah sok salat atau tara di imahna bakal aya tanda-tandana malah lamun waktu datang buat lain pura-pura tapi sekaligus minta izin ka nu boga imah punten nu geulis mah teh wangsul mah bisi kasiangan dek ngiring salat di dieu naon maksudna sekali mendayung 2-3 pulau terjangkau nu kahiji rek konang barokah Allah supaya turun ka imah eta nu kadua rek ngabuktikeun itu boga alat-alat salat atau henteu kakara nu boga imah paktik pek ngamparkeun sama mawa mu kena perhatikeun ku kaum ibu gini tu boga sajadah-sajadah acan sama kletik sajeungkal mu kena na ge sapotong bari geus butut ti luhurna pinuh ku cimuting hararideun kahandapna ge geus lain ku barang nu pantes dipake salat sarung bapana barudak nu bari soeh teh likum salat gajleng balik bejakeun ka babaturan nu boga pikiran gening dulu urang teh sok salat tapi duduh eta teh di imahna teh mokeunana ge bari geus saroe kahandapna ge ku samping salakina bari geus butut paragi sujudna ge ukur samak sulam sajeungkal duduh teuing tara campur jeung urang teh teu baeun parabot yuk saha di antara anggota arisan nu boga duit 100 perak sewang urang kumpulkeun ingit ka pasar beulikeun kana tetron kaput harita keneh bungkus ku surat kabar tong diliwirang da itu teh jelema tong dipidatokeun ka batur leos ibu nu dianggap kolot sumping kadinya pok ngomong sing hadek nu geulis emak teh betah geuning salat di dieu teh ieu ti jamaah dipangdamelkeun mukena tek simpen di dieu neng paragi emak ka dieu keur salat emak jeung babaturan sadi dinten mah anggo we ku neng moal dijawab ku eta jelema tapi jawabanna iwal teh nyaklakeun cimata bari cimatana lain cimata murah tapi cimata nu bakal jadi saksi dina poe kiamat jadi butir-butir mutiara kalau kudu sarua we sedikit-sedikit sing rasul ai aku persis Abu Jahal aku mah gubrak ge sumping ka Madinah asup ka masjid jelema tumpak kuda diabawa asup ka masjid bu aduh atuh katingali ku Sayyidina Umar bin Khattab pangsa pedang rek disunatan mas pakana ditarek ku Nabi Umar ulah gampang bertindak tempok kicep mana teh kicep Purwakarta Karawang Paleren sun bisi ari mawa kuda teh ka jero mah heuh tempok heula lantap parah ketek kudana dicangcang di tihang raudhah salah ke urang di raudhah silih totogkeun pan iya dipake ngancar kuda cek Nabi keun antep tapi ka mana yang orosot buka baju werki di masjid sahabat geus kekelot tapi Nabi bertahan cicing urang tempo tungtungna ana gorowok teh ngomong persis nu tidak nu mana ngaran Muhammad teh cek Rasul ieu kami aya naon nyiap sing deukeut kami teh maca dina kitab anu heubeul yang bakal datang Nabi akhir zaman ciri-cirina geus ketempo tapi can papangi jeung jelemana didago-dago beja ari kamari menang beja Nabi akhir zaman teh geus datang urang Mekah cenah bejana ngaranna Muhammad ayeuna di Madinah kuring teh yang papangi nu mana Muhammad teh digupayan ku Kangjeng Nabi tong tarik teuing ngomongna yap ka dieu sing deukeut ieu kami Muhammad teh rek kana rarai aduh rarai Rasul teh kulitna ge hese milangna musarrabun bil humrah beureum lain bodas lain dipilih ku Allah kana pruk nyuh kana lagunan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kumaha Rasul tuh Umar mun tadi ku anjeun disabet beungeuna si ieu ka surgana mah tulus si horeng geningan goreng laku teh aya ngeun Islam musuh teh tanyahoun agama oleh Umar berhasil ari urang kumaha ayeuna masyaallah tabarakallah tapi sanajan lalakuan urang lelehode alhamdulillah danget kiwari ibu punten terutama di kota ribados istighfar teh sanes istighfar seperti sieun ku geulak ku kagetna ningali barudak sonona kana agama taoskeun tobi ka presiden di Bandung da teu subuh ku kuliah duha teu subuh ku kuliah minggu
Tersebut kuliah taraweh alut-alutan ti pelajar ketika mahasiswa, ti tamtama ketika perwira tinggi alut-alutan keerahan diajar ngeja perwira tinggi sono kana agama. Urang tanya ke urang, cing kira-kira jasa urang lain sanes, jasa mubalik lain, jasa kiai ulah diaku teuing, jasa indung bapana sanes. Naon atuh pitulung Allah eta mah. Allah dek mere hidayah jeung taufik ka jelema, tapi ka jelema mika cinta kana Islam kawasna bae. Rabbul Alamin dek mihapekeun agama Islam ka maranehanana lantaran diurus ku urang ti bareto lain nanjeur kala kaucutan. Lain pertolongan Allah eta. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sanes jasa urang. Terus untuk kaum ibu nu dipongker disebutkeun lain jasa urang. Sok simkuring dek nanya ya ke kaum ibu nu dipongker. Waler kumanah dah hate mah terang bohong sih. Ibu lamun rumah tangga jeung bapak 20 tahun, geus sabaraha kali ibu dipapatahan wudu ku salaki? Jawab dina hate. Sia. Geus sabaraha kali ibu dipapatahan ruku jeung sujud ku salaki? Encah. Jongklokeun ku ibu dina poe kiamat kana neraka Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Namun nyilakakeun kitu garwa, nyilakakeun Pak. Sahan teu sampai ngurus garwa di alam dunya. Tingali itu di pasar. Teu saeutik lalaki nu can ngajaran sare dina kasur salilana di luhur teu kahujanan keaminan. Ayeuna keur mesekan kalapa keur nyiksikan engkau tepi ka subuh melan pamajikan. Da kitu kuduna. Amun memang masih geus bongkok leumpang pahili jeung doran pacul nu potong, tetep istri kedah dihargaan ku saroge. Di alam dunia nyapekeun, di akhiratna jongklokeun bujur salakina kana neraka Allah. Cek Allah maneh teu bager salat, nun Gusti abdi bodoh. Na teu nuduhkeun salaki maneh sami geblek na Gusti. Na teu nyitikeun salaki maneh ka jelema ngarti ditah ngaji, nu mawi abdi minung teh ngaji ge sok samerut Gusti, diseret jeung salakina kana neraka Allah. Encan putra. Sok ibu geus sabaraha kali putra dititipkeun ka ustad jeung ka kiai, ka santri ka baraya nu ngarti di gigireun bumi. Titip ye pang lempengkeun sahadatna, pang bereskeun ruku jeung sujudna. Pangapunten. Teu aya. Da sing kuring ge petot-petot we mah gaduh pesantren. Tos saya 25 tahun ngadidik barudak, encan ngajaran aya aki-aki ti desa jeung ti kota. Nu hajar dongkap ka pesantren, punten pagojali titip anak abdi ieu, abdi teh gaduh amanat ti Allah pun anak. Urang bagi tugas abdi nu ngeusian beuteungna jeung bungkusan kulitna, kiai nu ngeusian hatena jeung miuhan eusi sirahna, pang lempengkeun sahadatna, pang lempengkeun ruku jeung sujudna. Can aya? Titip ke kiai zaman kiwari beda jeung aki-aki baheula semua yang pernah. Aki-aki baheula teh rata-rata buta huruf ngan untung teu buta hate. Datang ke kiai punten ajengan titip teu ngagaduhan abdi lahir batinna nyalakeun pun anak ulah mamawa ka abdi di akhiratna. Abdi mah tugasna ukur ngeusian beuteungna jeung mungkusan kulitna ajengan nu mameres agamana. Aki-aki baheula buta huruf ngan teu buta hate. Can aya ya. Ari sing kuring kaluar mah ti pesantren sing kuring keur jadi guru rabang jelema teh hayang wauh jeung dosen mah. Titip pagojali pun anak. Punteuna 5 titip we sing jadi genep. We. Titip. Tara aya ka ustad nu titip tara. Malah mun ustad ngaliwat teh panto sia tutupkeun panto tuh. Ustad ngaliwat huk mamawamak wadek minta sumbangan ke masjid. Kusabab gitu urang angken dina kesempatan nu mulia ieu alus-alusanna jelema dina dangu kiwari mika cinta kana agama Islam teh pitulung Allah semata-mata. Urang mah teu kungsi boga jasa. Kumargi sakitu wayahna atuh urang tambalan urang sing kagungan sikap teu loba ngan dua. Nu kahiji pasabbih bihamdi rabbik. Danget ieu pisan detik ieu pisan yuk urang sucikeun deui Allah. Ku ucapan jeung ku tingkah jeung ku laku. Maha sucikeun Allah ulah digrogoti kesucian Allah. Ku lahir jeung ku batin. Santeunteuna ku lamai-lamai atuh tasbih. Subhanallah, subhanallah. Dina sasalat 33 kali mah. Da batur mah bejana para sahabat mah jeung tabiin ya Rabbana dek dahar tasbih tas dahar tasbih. Keur leumpang pinuh ku tasbih dina hatena. Marukan enteng kitu ibu tasbih teh. Pernah Siti Fatimah minta bujang ka Kanjeng Nabi, Gusti kape abdi teh ngurus salaki jeung anak kecil mungkin bantuan bujang hiji mah cek Nabi pan ku kami mesti bere kamari iraha Gusti kapan maneh jadi papatahan tasbih ku kami baca tasbih kekuatan anak leuwih ti bujang 20 beruntul Fatimah. Malah Imam Ibnul Qayyim kungsi ngadawuh ngadongengkeun tina
keutamaan Ibnu Taimiyah waktu usia 50 tahun Ibnu Taimiyah bisa luncat ngeluncatan tembok 5 meter kalau hurna bari bisa ngadek musuh tina sirah sapat sekali neungeul tepi kana sampean ditanya ku prajuritna kekuatan di mana teh Imam ya Allah naon nu dibacana iwal ti tasbih tasbih subhanallah urang mah maca tasbih teh wiridan magrib beda isa mah teu gali wiridan teh nya di mana geus pasabbih bihamdi rabbik balikeun deui puji teh kagungan Allah nu Allah puji teh upami parantos sadar puji kagungan Allah atuh ayana ulah tomat-tomat teuing ku pamuji teh malah jelema nu tomat ku pamuji teh geus dengdek dina musyrik leutik teh pan ditanya Sayyidina Ali ari cirina jelema nu kaentepan ku musyrik leutik teh nu mana Amirul Mukminin jelema nu getol barang bere di mana dipuji sok bager di mana teu kapuji sok korek ulah tomat-tomat teuing ku pamuji di mana parantos puji dibalikeun ka Allah bakal senang hirupna dipuji nuhun teu dipuji sabodo dan Allah kumaha dituna tah eta mah bijil kusorangan jadi karakteristik wastagfirhu ngaburu tina lisanna bari didesek ku kasucian hatena minta pangampura ka Allah astagfirullahaladzim eta sikap urang beungan teu boga jasa ngan moal kerasa boro-boro minta hampura lahir batin ngecageun maksiatna bari terus menyesal tur ngucapkeun istighfar lagi moal daek mun teu rumasa kana dosana tawayahna urang itu ngelengkah urang nu katukang aing teh umur geus 40 tahun cing bapana ieu teh bibir urang jeung huntu ti mimiti pageuh tepi kalengor loba mana dipake ngomongkeun ka gorengan batur jeung dipake ngomongkeun ka hadean batur tapakur nyalira ceuli abdi Gusti ieu teh ti mimiti bengras tepikeun karada rungah reunguh loba mana dipake ngadengekeun perkara nu hade jeung perkara nu goreng suku abdi loba mana ti mimiti jag-jag tepi kaleklok tuurna loba mana dipake leumpang ka masjid jeung leumpang ka bioskop panon abdi ti mimiti bengras tepi ka disambung ku kacamata loba mana dipake maca Quran jeung dipake noong nu keur mandi lamun geus dipikir seperti kitu kakara ngorejat hatena leungeun aing loba mana dipake narima jeung dipake mere beuteung aing loba mana isina teh barang haram jeung barang halal kakara astagfirullahaladzim. Hadirin kaum muslimin ku pangemut uraian pribados teu kedah panjang-panjang cekap saja engke urang teraskeun ku pertarosan resmina urang cekapkeun we sajam teu paos nu dibahasna teh surat Al-Qur'an teh pagawean urang tilu rupa fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf dina ngalaksanakeunana bagi dua ya'budu rabb hadzal bait tugas ulama dibantuan ku umaro at'amahum min ju' jeung wa amanahum min khauf tugas umaro dicaangan ku ulama eta metodologina cara nyampaikeunana jeung cara migawena urang nurutan Kangjeng Nabi syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnih wa sirajan munira saat napisan urang sing jadi sirajun munir batur asup ka Imam Muslim teh mawa ceurik balik kudu diganti ku seuri mawa beuteung lapar balikna sing mawa beuteung pinuh susah balikna sing mawa kabungah datang jelema nu dek nyerahkeun asup ka imah urang balikna sing jadi tambah cintana jeung pamajikanana sing jadi sirajun munir urang sasorangan ngadua jeung simpuring sadayana mumpung dina haflah anu mulia urang sujud syukur peupeurieun syukur ku perbuatan hese urang ulamai-lamai sok syukuran jeung pribados. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.